Jadi pohon. Maksudnya Itu urang. Moal bener di warung mah. ya, iya. Ten. Kamarana mah keluk teh. Ten. Ten. Mesir. Kamarana manusia teh euy. Sararepik kieu. Jeung ieu culuk celak geus satariris kieu euy. Lu urang hayang kopi. Sabah? Moal paeh gitu aki-aki teh. Itu naon euy jelema cing laliu di irigasi. Oi! Keur naon? Modal melira rujit aing. Ih. Zaman urang mah geus bisa nyieun robot ieu modal disusukan keneh. Aduh ripuh bangsa urang mah euy. Cager euy. Cager. Cager bari asam lambung ge ah. Ye euy urang teh loba nu ngaWA ieu teh euy. Nu ngaWA na teh aduh matak pika pusingeun hulu. Ieu cenah ayeuna ke. Teuing ti sada moal disebutkeun ngaran makan bae we urang disebutkeun WA na heueuh. Sendul naha maneh tara ngarokok cenah. Naha maneh tara ngaloko elektrik ceuk urang teh tong boro ngaloko elektrik urang mah akustik we teh beuki ceuk aing teh kitu. Ye deui ye pertanyaan ti saya. Asa teu percaya mun maneh tilas model aneka. Teu percaya mah tes urin we ceuk aing teh atuh. Mang, naha ari urang bat jomblo wae. Tah ye pertanyaan alus ye naha ari urang bat jomblo wae. Maneh tong hariwang ceuk urang teh. Di ceuk urang kanu ngaWA. Di dunia ieu perbandingan awewe jeung lalaki aya 1 banding 5. Jadi lamun maneh ditolak ku hiji awewe si anjing eta astagfirullahaladzim. Ngacapruk eta tadi. Di mana wae urang pupuntenan Wingker hees. Aya ta tadi aya di dinya. Hees we ngaganggu wae. Berarti Ngacapruk wae eta tadi teh. Urang. Heuh. Heuh iya bah. Aya naon? Urang teh rek nanyakeun ari eta naha dina keler aya sidang daunan sagala. Di dinya mah teu apaleun ye. Bisi ente beakeun cengek ye. Heeh. Ye. Terus Si lain beakeun cengek. Ieu teh di jerona teh abah teh melak sireum. tuluy. Sireum anu koneng teh geuning. Heeh. Heuh ameh lada pisan. Dasar rua jeung cengek lada. Uyuhan aing teh TBC ka warung ieu. Nyaho teh cengek teh mahal ayeuna teh. Nyaho eta ge tapi da diganti ku sireum mah kacida-kacida teuing atuh bah. Nu penting mah sarua we lada. Geus ngasaan. Encan. Montong kan digegel. Geus ngasaan. Lada henteu jeding heueuh sa teh. Jeding sakali pernah tah ngasaan belah ditu tah anu Sudah sireum marangge eta sireum kararange, eta beda sireum. Beda sireum tah ieu rarange. Kitu anjing. Ieu mah sireum nu laleutik teh nu lalemet. Nepi ka kitu. Ih, Eta. eta pokona mah lamun cek lada teh mah ladana nomor 10. Eta bah urang mah nempo cing laliu di irigasi teh keur naon jelema. Tata doge hiliwirana abah keur di dieu teh apanan? Teh keur nanahaun di dinya. Kali atuh marake lilin teh kali di ditu oge. Tina sorana mah jadi si mual. Heuh, si mul siga nama. Komodo si semua. Teh keur naon di Jara dinya. riji anjing. Aduh, aing mah. Jara riji aing mah ih. Lain. Geus di mana di dinya? Urang teh balik ti kebon. Biasa we aing geus malawija mah bah urang teh melak papelakan. Malah wija teh nanaon? Melak urang kan ku Pak Kades di bere bini. Bini lele. Bini lele. Pak Kades teh dibere bini sak saemer. Ya cenah bini Oh, lele halus, pelakeun. halus. Nya ku aing teh bawa ka kebon, pelakeun di kebon. Ari sila yang siga mah. Oh dipelak ditancapkeun gitu. Tancapkeun mate aseuk. Aseukan ku aing teh kubur. Buah edan. Ada cek Pak Kades cenah pelakeun lele. Jadi eta teh. Paeh ku sireum. Ya, Udah heueuh, ngomongna atuh. lamun Pak Kades ngomongna kieu ieu lele sendul awurkeun ka empang mun ku aing teh diawurkeun. Ieu mah da sendul cenah eta lele pelakeun. Cing cek aing ge nul. Ari sakola teh nu bener lain dileg-legan teh bangkuna we jeung mejana. Pada urang mah sakola nepi gerbang apaan. Heueuh. Asup aing mah. Kebiasaan di dinya Asup mah. da urang bagus pinter apaan. Oh ieu urang teh maca ieu euy. Punten. Mangga.
Wes, geuning. Iya. Dong, Bang. Ka mana hungkul ya? Sehat. Ayo, Mang Dul. Pak Adi, ka mana wae aya Pak Adi Ayo, monitor. Adi. Meni Kemana-mana lawas-nya tuh. tuh. Mau tatangga imah sakitu pake ge jeung urang. Kok sibuk Pak Adi ka mana wae urang nanya. Sana sibuk nyebutkeun maneh. Oh, ari nyebukeun maneh ge dari gaji mah puguh. Pada abdi nyebukeun maneh batur gareul. Sarua sibukna jeung abah. Cenah urang mah. Aya Bandung sih. Sarua sare we. Lamun Lamun geus dagang sare teh. eta mah. Badak bagadang wae atuh. Udah WTS nya. WTS, Warung ieu tara mah. sare. Terus di mana ari Mang Adi? Biasa we di kantor teh. Biasa we da ku naon ya kesibukan we da. Komo ayeuna mah kan menjelang pemilu Oh, kan gitunya. Nya bener nya. Adi kan pada mulai di KPU. KPU teh naon? Sikatan Heueuh naon? SMP sekolah menengah pertama. Aku KPU teh KPU teh abah teh nyaho. kumaha bah? Kela Sikatan KPU. kela asa inget-inget poho abah teh euy. KPU. Kok aing dibaledog ku HP teh nyaho maca. Kieu lah saya lah kopi-kopi lah bah. Daripada ngemutan KPU mah. Bener mending ngopi heula Ngopi cerdasnya. lah. Kopi naon lagi? Kopi Kopi pang mahalna bah lah. Pang mahalna tuh lah. Apaan kakak dia mah biasa mun ka dieu tara beli kopi, beli sampo. Bisa minggu 2 kali. Sing raos bah pokona mah aduh. Kalem pokona mah Harus kopi supaya, kopi iya, abah mah supaya sakali geol 2 kali geol. Wah, Gitu anjing. rumah nu rame teh aduh. Mana? Anu rame nya gitu we nu rame mah abdi mah bantosan. Batu mah rame naon itu beunana partai naon gitu. Naon we nu rame. Nyari abdi mah nu rame mah nya eta we. Di lemur abdi mah tadi nu di irigasi paling bisi gitu, moal ya. rame teh ikut naon di ditu. Begitu nu rame di abdi mah Kang. Sukana rame teh naon ya. Dikasih gini kan. Di irigasi. Aduh, apunten ya. Nuhun, Bah. Iya, kopina pokona 2 kali geol, 3 kali geol teh nyaan Heula mah. di ieu heula. Kade-kade Wah, benar bah ieu Ya. mah. kade dipelet. Ieu kopi naon, Bah? Bersono. Eta teh kopi teh di Jerman. Di Jerman. Waduh. Aslina Cing kumaha rasanya? Kadeng-kadeng. kaosan Coba. heula. Sarua. Sarua hideung. Ya. Ejer kauman maksudnya di Jerman teh? Jerman, jadi Jerman. Jerman ieu teh aya artina eta. Naon? Sarua jeung singkatan. Heh, anjing mah bener Bener. Jadi iya teh saya disebut kopi Jerman teh meuli ti si jejer. Terus? Ya, meuli ti si jejer. Di belah ditu imahna teh deket Kemang di dinya teh. Dekat Imah Herman. Oh, Aya pos paling itunya. Aya pos. Eta. ada pisan di dinya pokona belah ditu teh aya walungan. Monggo sabah saya ngacaprak wae. Aya pepelakan si Nul di dinya teh tah. Pokoknya lele dipelakeun gara. Hara lain salah di urang. Kan Pak Kades mesian lele ka abdi teh SMR nya. Dinya cek Pak Kades teh eta lele pelakeun cenah. Abdi mah teh salah bawa ka kebon. Pelakeun. Da ieu mah tong boro lele nu lain gede pelak-pelakan kitu mah. Sukro dipelakeun gara. Itu ada sukro mah pan eta mah si lain gitu. Urang mah tara. Tak gitu padi abdi teh aya partarosan. Kan nuju rame di desa ieu teh. Tarosan teh cenah tahapan pemilu. Cenah tahapan pemilu teh naon da abdi mah nguping we unggul di luar. Nah, eta justru eta nya ieu mah mumpung we urang kudu ngobrol. Benar. Da tunggal poe da abi mah sosialisasi teh nya bahwa pemilu teh tos dikawitan di urang. Oh, eta Di ngawitan bilih herek ngopi. Kadinya kan senul. 14 Juni kamar tahun 2022 teh Mohon. pemilu tos dikawitan. Gongna tos ditabu, Bah. Tos bade mulai berarti nya. Tos mulai. Tos sales bade deui tos mulai. Tos mulai ya teh. Gitu. Matak ayeuna teh KPU nya. Apa Bah KPU, Bah? Tadi teh poho deui naon KPU. Singkatan. Arti singkatan. KPU teh Komisi Pemilihan Umum, Bah. Oh, Ya, Komisi Pemilihan Umum ayeuna. senul. Jadi anu menyelenggarakan pemilu mah lembagana nyata KPU. Gitu. Matak tinggawitan 14 Juni kamar 2022 teh urang sosialisasi ke masyarakat. Oh, eta teh tos Bahwa- sebarkeun nya. Bahwa tanggal 14 teh Juni tos ngawitan mulai tahapan pemilu. Boy tahapan teh naon bae eta? Nah, tahapan teh awal teh pendaftaran verifikasi partai politik. Ya. Oh. Nah, partai politik di urang teh kamari tos ditetapkeun ku KPU RI ayat 18, Bah. 18. 18 partai politik nasional sareng genep partai politik tingkat lokal Aceh. Oh. Mau di urang mah 18. 18. Di Sunda ge sasana aya partai lokal. Untuk ieu
namina teh partai Harewas Bedil. Oh gitu. Sanes partai eceran partai gede gitu. Sana ya saya mah. Ari abah eta bisa daftar nu Bedil kitu. angin eta mah khusus. Daftar naon, Bah? Heuh, abah oge rek nyalon kan jadi calon lebe. Oh. Rencana teh. Eta Calon asup ke KPU teu. Eta salon lebih mah ke KPU tuh. Oh, lain. Eta mah. Niatna geus nu lain yang kawin. Oh, tah gitu. Tah hari Oh, siamunya. Oh, siamu. Itu eueuh pamajikan. jaga sama Bu. Eta ambu paling itu, Bu, eta si Abah, Bu. Si Senul buat nama Bu. Si Senul. Berarti saya niatin nu hate geus bae. Ari Sugan teh KPU teh bisa milih naon wae. Henteu nya. Eta mah khusus KPU mah. pemilu, Bah. Oh, Jadi KPU mah nya. penyelenggara. Terhana kangge supaya apal ke masyarakat teh kada dijelaskeun nya pemilu teh. Ya, jadi pemilu teh kan karena eta hajat urang. Urang sararea warga negara Indonesia teh kudu ari pemilu teh penting. Gitu nya. Kanggo urang sararea. Kanggo naon? Kaiji pemilihan presiden, wakil presiden. Ya, Nya. nah orang teh 5 tahun sekali eta teh. Nya jadi presiden. Pemilihan anggota DPR RI, Nya, Bah. nya loros. Apal DPR teh. DPR R. Sanes di bawah pohon rindang, Bah. Di bawah pohon rindang berarti Ah. DPR RI. Siapa beleguk dipancing we. Mal bener moal. Nancingna ka dieu. Dililir Ada kita Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Aya oge DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, Bah. Oh, bentenna sareng DPR. Ari DPR RI mah sekupna dapilna bisa 2-3 kabupaten kota, ari ieu mah sekupna Jawa Barat. Oh. Provinsi. Langsung lega gitu nya. Provinsi Lega. Oh, gitu. mohon. Indonesia eta teh. Zimbabwe, saya teh. Nanti kan ngomong Indonesia ieu teh. Oh, Jangan emosi wae. Apaan? Tong depi ka Dia digulingkeun cenah urang. beda DPR RI jeung eta naon bete? DPD. DPD. Tobat aing. Moal aya bedog. Kadek aing. Buka warung ge geuting. Ya. Buka teu nyaho. Aya deui DPRD, Bah. Oh, aya keneh teh nya. Dapilnya daerah. Daerah. Provinsi sareng kabupaten kota. Jadi ge aya 5 anu kudu dicoblos ke masyarakat. Di proses ieu mah KPU sosialisasi ke masyarakat. Oh. Ya, supaya masyarakat teh bisa paham. Ieu naon deh? Nah, teh ieu teh ketua KPU Adi Saputra. Naon Asia? Oh, ieu naon ujug-ujug di Saputra naon? Ketua KPU Sugan teh rek minta sumbangan. Kabupaten Bandung Barat tuh. Oh, urang ge apa? Usaha. Nya Kang Adi. Heeh. Biasa sakitu assalamualaikum. Kemana wae? Bah, Kala. Wih salieur poe ieu Saha ieu? Teuing teh. Ai sugan aing teh rek minta sumbangan. Ku urang borarek jumput bete. Saya teh siap-siap rek Lu godok. datang, Godok dompet itu. Terjadi. Nerangkeun. Pur abdi mah tadi jangan pengebuk. Sugan urang teh. Ting lain timbang najolna bieu. Kan sok lagi kita kudu ngopi, Bah. Ngopi deh. Tah eta mending bari ngopi. Mana dah? Mah, ai urang mau dibere kopi bah da urang ge Ha, hanya. di dinya teh sok ngopi. Sara urang mah ayeuna teh keur Hela, vegetarian hari ieu bah. naon, Bah? Cinta. Eta teh Tah, bala-bala. bala-bala ieu mah lamun loba dicabakan teu digaya beuneuh. Oh, gitu. Ih, matak mending di Bala-bala teh nusok itu teh ngaran teh kan. tahu bener. Eta mah laba dan laba, atuh eta mah binatang, laba dan laba. sugan. Lamun anu di laut, lumba dan lumba. Lain Eta kalau mah adi teh, iya, iya. sugan teh abah hungkul. Sing bener. kita kumaha raosna. teu nyahoun. Bala dan bala teu nyahoun. Balad. Untungna. Di masa siga bala-bala di pos teh ya, Boy. Pan eta teh menang masana ti ditu abah teh. Oh. Kita ladana tinggal bilih, bade ku cengek, bade ku cengek, sirup. Bilih cengek na kirang lada ye. Gila. Enggak di cengek teh hasil irigasi teh ya cengek teh. Irigasi. Irigasi. Tadi melakatnya di irigasi. Irigasi nanti ku si emu. Di sisi di dinya. Cuma ruda. Podok Bisi CPK kirang sok lada, karicing ieu cengek gitu. na. Aduh. Tah, Itu karicing. bilih bade nyobian ye, eta Kang Adi tawaran ye. Tong Bisi anu aya kurang lada. adi dicocok ieu. Salalawara. Ieu lada pisan Saya ye. juga teh keur minggu naon teh. Abdi kesukaan teh naon si abang ngiu kalajengking sirup. Da ieu mah pantesan warung nu kade ge teu racunan ku si Sabah mah aduh ampun ku ieu. Ampun aing. Tah, No. iya, Apa saya lain? geus make bodeksin. Moal Nah. panas. Atuh jangan naon satinyan teh panas ya di sina tiis. Jadi ameh tiis, da sieun masuk protes, bere nu panas protes. Ayeuna di bodeksinan meh tiis. Ameh teu nyetrek marah kan? Bener kan? Abdi teh eta kan jantan vegetarian jadi eutna enteh. Oh. Gua mah kumagi kopi mah apa sok dipodolan ku luwak. Kan luwak Oh, mah. gitunya. Ari binatang anu podol resep lebetna jenis naon?
Nah, eta abang. Cak kita mah merenanya. Lieureun, saya mah lieureun bade pertanyaan gampang we lieur, saya mah ngomong bade pertanyaan hese. Bener sendul aing mah. Kang, carasna ari partisipasi masyarakat nu ngiringan pemilu teh makin tahun teh makin ningkat atau makin ngurangan sih? Tah, di urang teh nya Bandung Barat. Cisaprak tim kuring di KPU Bandung Barat nya ngawitan 2017 2014 teh pemilu Karangul eta naon nul ya? naon Naon? naon bah Anu ngiup angin gitu Angin. Teh sih harus heula. keheula ke bisi aya karung bah bisi aya nu mesan karung Ruah. Ngiup sia. Urang teh keur serius itu urang teh keur dinas. Kumaha poho bete keur nerangkeun nya. kina tuh bah Kumaha. jadi pohon maksudnya Urang. Moal bener di warung mah. ya ieu partisipasinya Nah, Partisipasi. pemilu tahun 2014 partisipasi orang teh sekitar 67%. Urang teh nya mun ka pemilu 2014 mah pemilu legislatif yang pemilu presiden teh beda waktuna, Bah. Oh, tengah hiji tetenya. Tengah hiji. Ya, pemilu legislatif heula nembe presiden 2 bulan kemudian. Tah, pemilu 2019 mah serentak. Jadi Bareng, serentak ya. teh bareng legislatif yang presiden di satu waktu. Mata disebut pemilu serentak. Tah partisipasi pada pemilu serentak teh Terus naon? sampai ke 80%, Mbak. Lieur je. Taki ya geuning ngobrol teh nya. Tong di kuping. Sok aya we. Aya nu ngaganggu teh supaya antep ieu teh. Dan teh ge Bae lah kenapa. Mending ieu teh irigasi teh ge. ya. Lajengkeun. Ngopi deui. Ya, gaungkeun tingali tah hutang ente geus sabaraha di dieu. Aing mah Kopi. Ah, Tong Bah, ditinggali. ari nu bisa ngutang berarti dipercaya kene eta teh. kitu nama ngan uing teh asa meuli ieu tuluy namahan bati geuna lain namahan bati gitu ngadon tuluy namahan modal. Oh gitu. Boleh Kan nacik bae kabeh. atuh. Oh, ieu dibere. Anggap Ieu sedekah teh apa. kagadi ya mending ayeuna geus loba deui nu alanyar. Oh gitu. Oh. Kadari ieu teh Waduh. ngarukan. Si Gana mah dikontakkan, kadieu kasih abah cenah Oh, si Gana mah Oh. itu mah bisa ngopi, bisa dikontakkeun teh. Tapi kan Bala-bala. inti nama peserta pemilu makin tahun teh makin meningkat ya pokoknya malah gitu Ya, nya. jadi partisipasi masyarakat teh khususnya Ada pasar panas. iha. Ya. Panas. Ya, nyoblos, Bang. Ada panas ya. Alhamdulillah semakin ka dieu teh nya hilap tadi 2018 pan orang aya pemilihan gubernur yang bupati di urangnya. Alhamdulillah partisipasinya bagus ya, Ya. 70%. Artinya memang masyarakat baik ka dieu teh semakin sadar Ya sadar. arti pentingnya pemilu. Pemilu teh. Gitu, tah ya. Naho pemilu. Tah, Jadi ya. antep sih ieu mah. Dupi aya kendala tuh Kang, misalkan kan siga di lemur abdi yeuh, Nah. batu jajas kan kari ka pedalamanana mah kan jalan teh aya nu teu acan di aspal. Eta jantan kendala teh Kang ngintun serat suara gitu. Ya, ari kendala mah aya wae. Aya wae. Pan di urang mah pemilu teh masih manual. Ya. Oh. Ari di Batur mah meureun mesin. Ari ya, urang mah masih manual. Nah, memang pemilu anu terbesar di dunia teh Indonesia, Bah. Pak Agungna. Pak Agung Indonesia teh. Karena seluruh rakyat kita milih. Pemilu. Ya. Nya. Sa bang gede. Manual oge. Coba. Oh, Tadi manual. Jadi sanes metik. Tasmetik. Teman abang Ya. saya. Saya ngerti metik mah. Da urang mah ngomongkeun pemilu, lain ngomongkeun beca, lain. Ieu mah geus rada metik abah ge. Metik mah. Dahar geus rada metik abah. Oh, huntu ompong. Sudah metik. Oh, jadi Tah. Indonesia mah tos moal sanes moal tiasa meureunnya bade ngudag negara-negara maju mah sesah pangintennya. Ya ari sesah mah henteu nganu kana proses. Ya, kan proses. urang kan kelebatan Indonesia teh kan negara berkembang. Nya Kunaon pemilu di urang teh masih kena manual karena memang ada masyarakat urang teh masih gitu nya. Bisa. Terus memang kan teh bikinna kan teh di kota hungkul atuh Mang Dulda. Ya. Di kampung-kampung. ya Kan suka ieu orang kampung. Oh. Mohon.
Oh, cuk saha. Oh gitu. Tina beungeut aya urang Tapi mah nempo. eta Kang Adi abah mah harita nyalonkeun abah harita pernah Jalan ke Nogelo. Kayak heula. Siapa? Naon, Bah? Jalan harita naon, teh rek nyalonkeun jadi presiden tukang dagang. Bah? Waduh bener. Anjing Ih, geus kemana bener. wae ngomong teh. Nah, iya, Eta kudu kan meureun kudu pemilu. naona Nu milihna Nu saha? milihna saha gitu. BEH bener memilihna teh BEH. Milihnya pembeli ya, pembeli. eta anu tadi di ditu tukang lotek. Goblok. Birukmin siapa beneran. Mancum. Tapi hadel mun abah jadi presiden apa nan? Boro-boro. Warung rungkad. Tah ieu teh Kang kan ayeuna teh nuju rame nya dina TV teh aya non pemilu tutup buka non anggaran teh pemilu tutup buka. Oh, itu sih jalan Si wae. Pemilu berbuka, pemilu Kelar wae, berbuka tutup dan buka. bertutup. Ngomongna jeung jelas. Apaan orang lalajo? Ngerti. Nya lalajo dina YouTube. Aya pemilu berbuka, belum bertutup pasana kumaha sih? Berbuka puasa naon pemilu berbuka. Eta geuning anu raribut nih ayeuna. Apalagi kena abah kamari nu radio ngadengekeun. Naon? Naon. Tah eta bedana pemilu naon beda heuh pode naon. Ya cek aing. Pemilu Kela bah aing ieu kopi panas kene anjing. Geus eta Ka kadinya. warungan heula. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ieu niskeun kopi, Bang. Oh, Ate. nya. Lain sasalaman bayar selain teh. Astaga. Puyuhan cek aing ka warung di dieu TBC. Ieu da anu dagang. Tah, pemilu terbuka sareng pemilu tertutup. Jadi Astagfirullahaladzim. kieu Mang Dul, Bah. Tah. Aya pemilu pan aya sistem pemilunya. Nya. Memang aya sementara ayeuna mah kan orang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Terbuka. Naon dimaksud terbuka teh? Jadi masyarakat warga teh nyoblos teh aya logo parpol, gambar, nomornya, aya oge nama-nama calegna. Laras. Nah, jadi masyarakat teh apal, oh iya ti caleg ieu, ti caleg itu, gitunya bisa milih calegna, bisa milih partena, gitu, bisa terbuka nomorna, mah. terbuka. Pemilu tertutup. Tertutup mah, ya berarti calegna aya di dina surat suara teh. Jadi parpolna hungkul. Jadi abdi mah Hungkulnya. ingat nuju SD beureun mah bahasa abdi SD kan ari abah mah geus beger beureun baheula tahun 70. Kan eta ge aya pemilu ning nya laguna aya. Oh, aya. Eta pemilu tertutup atau terbuka Nah, di zaman kapungkur mah disebut tertutup karena milih partai unggul. Ya. Kan orang teh di partai tahun unggul. 7 hiji mun ningali sejarah pemilu teh. Nya Nya. reus. Nah, mulai terbuka teh mulai 2004 ya. Pas zaman Pak SBY pangintennya. Oh, nya, pas nya, presidennya pada nyoblos presiden eta. Pas zaman derokasinya. Hah? Zaman derokasi naon? Aduh, derokasi teh naon pargi nyamel. Naon sih ngaran teh pokoknya mah zaman pas begitu zaman naon sih derokrasi gitu. Derokasi. Rekomendasi. Kita pas 87 teh zaman Reformasi. Ah, eta bener. Tah Mas urang teh hayang teh ngomong teh eta. urang suka nah aja disalahkan sama lucu. Nah, hari reformasi mah memang pas kamari 88, Bang. 88 nya. Tah eta nu tadina pemilihan presiden kan ku MPR, DPR kan. nya. Akhirnya jadi pemilih langsung ku masyarakat. Nah gitu. Jadi nya ku pemilu ayeuna modelna manual langsung masyarakat. Jadi masyarakat mah di urang di Indonesia mah memang diberi penghargaan. Naon? Aspirasi langsung. Zaman baheula mah kan eta presiden pilih di MPR-nya. Rakyat langsung. Ayeuna mah langsung. Nya. Matak eta gunana pemilu teh supaya masyarakat teh kahayang masyarakat teh naon? Kasalurkeun di dinya nya. 6 meter. Tah eta. Ari saur Kang Adi pemilu anu paling hese naon pilpres, pilgub, pilbub atau pilkada atau pil RW, pil KB. Anu paling sasah ieu mah saur Kang Adi. Susah naon maksudna? Oh, tahapanna. Tahapanana. Ari tahapan masa bener mah sama mekanismenya. Kan memang ari pemilihan legislatif, yang pemilihan eksekutifnya bahwa pilpres bahwa pemilihan bupati gubernur mah memang kan tadi menggunakan suara proporsional terbuka, mata kan salona kan loba bah ya. Nya. Oh, jadi tina satu dapil contohna
Aya 10 contoh, nya, salapan. Tiasa langkung Tergantung seueur, memang nya. kuota di dapil eta. Kan dari pemilihan presiden, pemilihan bupati, wakil bupati mah kan ada calona sabaraha pasang, Nya, tilu, nya. 4, 5 kan ka ieu lah gitu Nya. nya. Jadi susah dalam arti sebenarnya model tahapan mah sama. Biasanya nanti mana pendaftaran, Tahapan pencalonan, sama sami. kampanye, pencoblosan sampai rekap sama wae lah gitu aja. Mohon. Nah, memang disebut ieu teh karena posisinya upami surat suara teh ari caleg mah kan tadi loba teh Oh, Bo. nya kedah leuwih seueur nya. Komo aya 18 parpol. Nya Pan kamari kebayang, pemilu nya. 2018 sabaraha apa? 2018. Tah belum dewa. 2018 nu milih, nu maot atau nu milih? Parpolna. Oh, nu parpol teh aya kirang langkung belas. Nah, belas, buka puluh belas nama. Aya Syukur. 16. Maksudnya Ya, eta bener eta. ayeuna kamari menetapkan 18 partai politik. Ya, artinya kan lamun menggunakan sistem anu sama, surat suarana bakal lebih gede, lebih lebar. Iya, iya. Eta mata geura. Ya, sosialisasi itu penting. Oh. Supaya masyarakat teh iya geuning pemilu teh kieu, pemilu kamari kieu, pemilu ayeuna kieu. Iraha pemilu teh. Nya, Nah, kan patosnya gitu. Iraha apa? luka iraha nya eta 2024. 2024. Ya. Jadi eta tos ditangtos Oh, teh eta nya. mah tos ditetapkeun. Tos ditetapkeun, Ya, nya. PKPU nomor 1 bahwa pemilu 2024 teh engke dinten Rebo Yo. ya, kaping 14 Februari tahun 2024. Isukan Mang Dul. Apal teh eta 14 Februari teh hari naon, Mang Dul? Hari belenteng. Itu belenteng nu geningan barudak ngora, mere leupeut. 14 Februari mah 14 Februari. Mere belenteng hari geningan budak ngora. Mere orai sabeungkeut. Teu eta pokona mah. Heeh, coklat. Cek nu barudak ABG mah hari Valentine. Tah, gitu ya. eta rek ngomong Hari kasih eta. sayang. Nah, ku KPU 14 Februari 2024 teh hari kasih suara. Oh, Bener, ngepasnya eta nya. Hari kasih suara. Ngepas eta bener panuju gitu. Sing ngomong sabaraha teh, Bah? Iya teh Kang Adi Eta teh tadinya bala-bala hiji setengah. Hiji setengah. Berarti sapotong. Setengah nama we kan di dieu teh naon. Urang diwagor setengahna bieu. Sugan ya Pak pinterna. tah eta bener bae. Hiji setengah, Cengek saparapat. cengek saparapat. Kopi Kebayang eta, hijinya, kopi hiji Oh, saparapat. can-can bae kata ge, Bah. Saparapat aing ngitungna bingung kopi lamun diinum saparapat teh. Baiklah jadi Ah, ngacaprak. ieu teh sabarahanya 2 hiji lah pokokna mah. 20.000. Heeh, 20.000. Naon togel teh. Pasangan saya eta 2 hiji. Kebawaan si Hendra si lain mah. Tah, Bah, cing atuh tong murah-murah teuing atuh sakitu. Murah aja. Paingan atuh bangkrut murah-murah teuing. Heueuh nyata bingung ngitungna. Yang geus kita daripada ieu nya geus yang kali dibayaran nya. Hah, siap atuh. Ada Ditulis pokona mah dewa kali ya meureunannya. pokona mah panggih lunas ya, Bah. Susul ka Bumina we. Nyamun aja. Oh nya siapa tuh mah nuhun pisan nya Kang Adi. Aduh, Aduh ya ilmu. Jadi abdi ya gede ilmu. terang sadayana. Pokona mah urang eta mah silih Siap. ieu we. Si abdi ka bumi lah siap, siapa? Apa pisan, Bah? Kieu urang beres dicatat lah. Pokona mah Dicatat. sabaraha ge di eta. Siap, siap Ya, lah. gitu. Ya. Oke, siap. Bener ya. Tong Halo, kabarnya ka dia. Pak, nuhun pisan mah Adi ya. Nuhun pisan. Mohon. Kum. Wassalam. Anu cek wing ge nya. Bisa nuhun mah.